Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten, abdi Tiara Sarta Lestari di kelas 12 MIPA 4. Di abdi bade ngajelaskan tentang materi semester hiji semester 2. Anu geus dijelaskan sebelumnya. Di abdi ngalah materi tentang cerita pantun. Non si cerita pantun. Cerita pantun nyata cerita wayang teh nyaritakeun anu sok dilakonkeun dina pagelaran wayang aslina. Cerita wayang aslina ti India. Aya macam-macam rupa wayang. Nyata aya 5: wayang golek, wayang cepak, wayang cikelitik, wayang potehi, wayang suluh. Sumber wayang nyata ti Mahabharata jeung Ramayana. Unsur cerita wayang nyata aya jejer, palakung, latar, galur, nangtungkeun paseur sawang, nangturkeun amanat. Sekian dari abdi, kurang lebihna hampura. Assalamualaikum. Sekian penjelasan ti abdi, kurang lebihna hampura. Bila aya kata-kata anu teu nyambung atawa gandeng, maafkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.